Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib alal mughtabi kajalma anu gibah naon ayandama yen ngarasana langsa ieu si mughtab. Wa yatuba sareng tobat ieu si mughtab. Wali taubati sareng eta tetep pikeun tobat minal ghibati tina gibah teh kagairiha ari saperti liana itu gibah minal ma'asyi tina pirang-pirang maksiat allati anu bainal abdi eta tetep antara hamba wa baina ghairihi sareng antara liana ieu abdu minal ibadi ti pirang-pirang hamba arba'atu syurutin ari opat pirang-pirang syarat. An-nadamu tegesna nalangsa bil qalbi ku hate wal ikla'u sareng nyabut ani zambi tina dosa wal azmu sareng ngajam ala yauda kana yen moal balik deui ieu si mughtab atawa jalma ila dambi kana dosa wal istihlalu sareng nyupri halal ieu si jalma mimman ti jalma igtabahu anu ngupat ieu si eman ka si jalma bi ayat luba kuyen nyuprih ieu si mughtab al afwa kana panghampura minhu ti itu si eman wal musamahata sareng kamurahan wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man ari saha jalma kanat eta bukti li akhihi eta tetep pikeun dulurna ieu si eman indahu disandingeunana ieu si eman naon madlamatun aya kadoliman fi irdin dina kehormatan au malin atawa dina harta palyastahlilha maka kudu nyupri halal ieu si eman ka si akhi palyastahlilha maka kudu nyupri halal ieu si eman tin kana itu madlah minhu ti itu si akhi min qabli ayyatia disamemeh yen datang naon yaumun hiji poe laisa anu henteu aya hunaka eta tetep di itu yaum naon dinarun dinar wala dirhamun sareng teu aya dirham inna mayukhadhu pastina dicokot naon min hasanatihi tina pirang-pirang kasayanana ieu eman fa illam yakun mangka lamun teu aya lahu eta tetep pikeun ieu si eman naon hasanatun pirang-pirang kaalusan ukhida tah dicokot min sayyiati sahibihi tina pirang-pirang kagorengan sohibna ieu si eman pazidat tuluy ditambahan ieu sayyiat ala sayyiatihi kana pirang-pirang kagorenganana ieu si eman fa in kana mangka lamun aya saha alladzi anu igtabahu gibah ieu si eman kaladi goiban eta anu goib au qad mata atawa maot ieu si ladi walam yumkin sareng teu mungkin naon istihlaluhu menta halalna ieu ladi payambagi mangka misti lahu ka ieu si eman naon ayuksiro yen ngalobakeun ieu si eman addu'a kana ngaduakeun wal istighfaro sareng pangmentakeun hampura lahu ka si ieu eman wayazdada sareng tambah-tambah ieu si eman min fi'lil hasanati tina migawe pirang-pirang kasayan wallahu a'lamu bissawab.